Hanetkeun sangu bari ngagoreng kakaren lebaran. Pung masih kene aya kakaren lebaran rangginang tea urang goreng ayeuna. Batur nyemil ke barang dambel. Ieu teh subuh jam 5 subuhnya abi teh hanetkeun sangu da lebar sangu lamun dipiceun ieu teh masih keneh loba. Kana sabaskomna tuh urang masukeun we kana panci kukus. Da abi mah nya lebar sangu teh da soalna beas teh mahal ayeuna teh lamun si beasna mahal pan lebar lamun dipiceunan si sanguna teh. Pada dipiceun keur parabahaya mending keneh disangukeun deui atawa dihanetkeun atawa digoreng. Aya nu sami teu baraya sareng abdi. Sambil nungguan ieu si sanguna haneut urang ngagoreng heula ranginang sesa kakaren lebaran kamari. Tah ieu teh sakeresek tuh tapi ieu teh bobak bubukna. Beneran si ranginangna teh ieu teh ngaranna teh ranginang gagal. Masih kayak disebut ranginang gagal da kieu nya pecah pas digoreng teh. Kungsi lila sanguna geus asak urang pareman heula tah ieu urang jahit si ranginangna tah ieu mah geuningan alus mulus henteu pecah. Ngan aya we hiji-hiji anu alus mah meureunan. Aya kagorengan nu kadua teuing alus teuing moal ieu sok sieun pecah we jadi 5. Minyakna turun urang abuskeun we kana toples. Tah geuningan jahitan nu kadua mah nya cek abi oge jadi pecah. Ieu teh jadi bareulah kieu teh karena basa dipoena teh kan usum hujan. Jadi si garingna teh teu maksimal tea geuningan. Di daerah abi mah kamari bulan puasa teh hujan wae. Di tempat baraya kamari usum hujan henteu basa bulan puasa. Asa enggeus ngagoreng ranginang geus meunang satoples urang ngagoreng tahu ieu teh aya sabungkus lebar urang goreng. Sambil nungguan si tahuna garing urang jahit heula si sanguna kana baskom. Ieu si sanguna karingakeul tah ieu urang balik-balikeun heula si tahuna. Teu kungsi lila ya si tahuna oge asak urang jahit heula. Gibrig-gibrig we si tahuna supaya si minyakna teh henteu nyangkrung dina tahu. Enggeus digibrikeun kieu mah urang asupkeun we kana piring. Tah geuningan ayeuna mah tos beres sadayana tos ararasak sadayana ya urang sarapan heula. Hayu baraya urang sarapan.